ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanara hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan tok dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene eta teh pandidinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanana teh jajalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi eta teh balaleger kabeh laporan ke raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae besi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya kan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen adu balaleger dikubur deui di dinya. Ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Kebelah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia, urang Indonesia mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah teh. Nu zarah bener, nu zarah teu bener sarua bae. Sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar oh aing gerek maot. Kirim doa oge bisa zarah bener kene. Nu zarah itu bener minta info nu keluar hoi eta kos gitu tebalener nah ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi didorot ti mimiti ti dieu kajauh kene aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ke makam Syekh Nawawi bletro potong beko nyokot deui nu anyar pas pelebah dia bletrok deui potong didatang ke 11 beko potong kabeh lain lalagaan nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 bletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maot kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah oh cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad makam siapa yang mencari Syekh Nawawi diceritakan gitu oh ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu ieu makam ieu jalan tol tak ka dieu teh set ada kurang mun jarah di dieu pas tembok pas tembok sekali-sekali ke Mekah tuh aduh Gusti Allah eta Syekh Nawawi karanganana 112 anu eta geus tercetak nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi jelemana leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu teu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai
nusok bebeja kiai mah hiji ti LDII kedua ti PKS mah terus terang weh sebab dihareupeun kula ge bebeja nya kula kajati begitu kajati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina saya ini kiainya di sini saya kira tangkorak sia bare bebeja kiai purukutut jae geus bebeja kitu mah kedua orang PKS kumpul di mata ngomong menyaritakeun nya PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon betul beres nyaritakeun saya kiai PKS saya kiainya aduh budak cabokeun doang cek urang kiai si bebeja geus kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae kayak kanyahoan iya polisi kita kudu bebeja kayak kanyahoan iya polisi abri teh kudu bebeja kayak kanyahoan kiai kayak kanyahoan oh orang kiai Golkar atuh kanyahoan iya orengan anu sok ngarusak kakiaian teh iya aing greget jasa buku ka Golkar mah sok Kisah Nawawi ya mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ieu dibaca ku ulama Mesir kagetnya na di suratan teh Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan orang mana Syekh Nawawi orang Indonesia di mana Indonesia nak kronjo weh kronjone saking pundi ge saking Tanara weh deh iya tah eta kos kitu tah percis jawana mengkolon tuh aya wedehan wede itu beta rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus ya jawane ana wedeh ge ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon kitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpelehe lauk mah kos kitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo sia berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti, mentak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra, amis di jero. Ilan Nawawi at-Tanari. Kaif? Sakitu doangnya nama. Kaif? Wassalam Mesir baca ku Syekh Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah 3 hurufna kaf ha kaf iya pa nya nama 2 kop jeung todot eleh aing cek nya teh jadi saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar paranjang bari maksud nama lah sautet doang santri nyuratan ka bapana patut paling edek menta beas ieu mah panjang jasa surat waduh yang terhormat ayahanda di rumah dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini, waduh sama dengan diderita. Bangunan derita, waduh malam kehujanan, keanginan, siang. Atuh teh mah meureun di luar bae budaknya.
Hitung-tunangan seetik doang. Tidak ada lain. Terakhir minta beras, bah. Ya Allah, jak bapak nanti kita tadi bayar tuh. Panjang ting, dah surat panjang ting, panjang ting. Kok surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini. Disertai dengan suara cecak. Ya. Dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku, tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Tidak bisa. Nek nyebutkan aku cinta padamu, tidak bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah, baheula kosnya kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres, guys. Beda baheula jeung kuari. Nah, ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh ceuk ahli bilaga. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkat nang menang cauh hansip doang. Aduh capek gawe teh gawe. Tah eta teu bagus tah, teu bagus ieu mah keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu mah keur carita nu hayang berkat. IQ mah ngariung jam sabaraha bada Isa guys datang kadinya langsung bae guys langsung beres amin amin guys bae bubar bae masyaallah berkatna katuhu kenca datang ka potong tidak hebat eta nu kitu singkat padat guys pokoknya aduh kuari mangariung kudu tausiah capek aing mah tausiah mending mun lobaan ngeriung 7 na aya 15an mah tausiah nek nausiahan saha ieu teu bararagus zaman gua teh kos gara itu mah lulu nah eta Syekh Nawawi teh kos kitu jadi berarti dipake kaheran ka aneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakeun kok pinter amat dianggap ngadahar lauk pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyot kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu eusina dijawab ku Senawi kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok ngadahar lauk wassalam Nawawi. Ya Allah tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pantang lauk 40 poe ulah ngadahar lauk menang ngala ai meuli mah di warung los. Coba akur-akur aya berubah. Ulah ngadahar lauk. Eta kae santri. Ngadahar ai ka kiaina mah bareng 5an. Ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar. Kan saya ngadahar lauk. Emang teu patang aing. Kan saya ngadahar. Teu meunang nang sorangan. Nang batur-batur teh naon. Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarat. Meunang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Itu sih ada pantang naon atuh ka kiai. Eta mah nang batur teu meunang, nang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih aba atuh. Macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk cak kiai teh meunang ngadarna naon geus endog mah ngadahar ya sia teh pantang lauk endog paling lauk endog ngaranna ge heuh sarua bae endog teh bisa endog mah meunang ulah ge beberemna puputina mah meunang tolol budak nu maksud pantang lauk teh mutih
geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae jeung uyah mah teu naon digoreng ge masalah uyah mah sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge eueuh kuari patang lauk kitu teh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri ta eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk teu mentek pinter otakna masyaallah iyalah Syekh Nawawi hebat ya dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim Ki Abdul Karim make jas make sorban Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek leting mah make baju gejore pan anu diciuman eta Abdul Karim wah waduh cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah tawadu biasa Syekh Nawawi masyaallah. Begitu ditanya masalah nangis ya. Ayo sia bongan make jubah sia. Atau teter. Begitu teter kaget, manya bisa ngarang teter. Teu kaharti nu bisa ngarang bisa teter kieu ya otomatis keluar deui ka jero heula. Teu dibeja aku. Bahwa kiai nanu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipakai ku Syekh Nawawi sarua geus leutikna pan akur leutikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah masalah sakieu bae banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham cek Syekh Nawawi tambah deui ayo kuari mah penganun dek nanya-nanya silakan bertubi-tubi terus dijawab cek ulang lagi tadi mah bodoh pun gue mah pinter ya tah jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah sia sakitu bete bisa awas geus kuaing henteu nyalalina heula ka sisi abe pamorna sarua. Jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus sia teu bisaeun ka dieu make baju jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean teh saya naon teh sopan kalau teh kitu begitu aya kiai anu heran ka Nawawi sanggeus heran aya nu teu percayaeun jelema leutik kieu pinter aya teu percaya cak yana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ieu oyag tah bangunan weh cak yana dikiekeun deui beres deui cak kudu dijawab tuh menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Syekh Nawawi ngalalakon-lakon gitu Masya Allah lain bantrak-bantrak ini orang mah kopea dengdek datang ke biasa-biasa bae orang mah aduh Masya Allah malah mah disengserikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah pangaruh Syekh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek wayang gitu kan. Woi, kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masyaallah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Ria, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta urang memahami eta berzanji ya Allah hese jasa tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna dilempengkeun istiarahna majazna dilempeng-lempeng karti bae ku urang cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berzanji
henteu disarahan ku Syekh Nawawi, Masya Allah moal kaharti. Moal bae kajian ku, tapi ku Syekh Nawawi dibongkar, dipretel, dimuprodat, jadi bae kaharti. Aduh, alhamdulillah, luar biasa. Lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara asana, taneuhna beak. Tanah beak, gunung hajat nyokot, pokoknya mah dicarokot, dikarari, kau mau kundek masang buntut mah, minta impo, minta diamankan ku Gusti Allah di Mekah bahaya. Lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi, Masya Allah. Jangan, kuno boga, iya kuno boga non perusahaan cetak kitab. Lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yeuh ke Mekah. Di mana ieu Syekh Nawawi teh? Geus sugih jasa nu boga percetakan ku ari endek dibikeun hartana ieu. Percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya. Teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung. Kula mah nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh. Namun ku ari wow. Kudu nyetak ge hayang eta, hayang kebeli Mio, kebeli Avanza, hayang kebeli Innova, justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni. Oh, bigori izni anu nakilihi teu meunang. Gitu menyebar luaskan, fotokopi dan lain sebagainya tanpa ya izin. Mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mah enggak bae. Cara Syekh Nawawi. Ih, di urang mah tidak boleh. Awas, naon sebabna aset besi leungit. Aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun mah nyieun, nukil mah nukil teu mangpaat. Naon sebabna? Lantaran orientasina aset lain kamangpaatan. Lain kamangpaatan ilmu. Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan kuno bogana. Ih tetep bae aya padahal mah nyumput nya nang besi kapanggih. Sika panggih ka aing dibere jang naon eta duit isuk page toge pae sakana jang naon mending mangpaat bae. Masyaallah. Mantak mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin. Kiai lamun geus cekelan kana aturan Al-Qur'an mati. Contoh Syekh Nawawi Tanara. Ya Allah ya Rabbi Syekh Nawawi Tanara muridna lain lalagaan jara di ulama. Nu kuari di Indonesia mayoritas ya murid Syekh Nawawi kabeh. Kitab nu diaji kitab Syekh Nawawi. Murid-murida kamari kula zarah. Ka mana? Tuh ka Mandalawangi. Kamari. Kok pengen Kiai zarah ka saha? Ka Kiai Muhammad Yusuf nu kukula dititah datangan makamna melalui Kiai Jamal kapanggih aya di Mandalawangi. Emang saha eta? Kiai Yusuf teh anu ngahadaman Syekh Nawawi nyekelan Al-Qur'an. Syekh Nawawi na Al-Qur'an mararati. Anu ti Mekahna ka dieu pernah hiber. Hiber ti Mekah ka dieu. Lain lalagaan kan. Mun Haji Pedi hiber ragag. Aku lah usul ke malaikat ragagan ulah kena aya nah emang aku begitu lalakona ya Syekh Nawawi teges ngarang sababaraha kitab memeh ngarang tafsir Munir teh Syekh Nawawi de kunjungan ke 17 negara Masya Allah zaman hese dunia nyana geus kunjungan ke 17 negara di Mekah teh, deka Mesir, deka Yordan, deka Palestina, ka Israel, deka Syria, deka Yaman. Masya Allah, zaman hese, himahna pohara jas. Syekh Nawawi. Lantaran engke lamun nya ngarang tafsir teh nyaho lebah, bahaya. Teh nyaho nyaritakeun tentang kisah kaum Iram, kisah kaum Kangjeng Nabi Soleh, kisah Kangjeng Nabi Lut, kisah Firaun. Engke lamun teu nyaho engke kumaha nyaritakeun tafsiran mantap. Coba ya nyaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf, Mesir berarti Firaun, Mesir berarti nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa, Israel, Palestina berarti Aqsa. Mantap dijajah heula ku Kangjeng Nabi ku Syekh Nawawi memeh ngarang tafsir. Abeh jelas engke tafsir. Masya Allah. Tiba-tiba ya instruksi ti Al-Azhar ulama-ulama ti 17 negara
hayang kapanggih jeung Syekh Nawawi kumpul di Al-Azhar. Al-Azhar teh 1000 tahun sebelum eta geus aya Al-Azhar. Lain lalagaan Al-Azhar memang kumaha gitu. Tibah heula Al-Azhar. Imam Syafi'i Al-Azhar eta nu kabarah dieu Imam Sujai Al-Azhar. Wah beh Al-Azhar baheula mongkos kitu. Lain lalagaan. Nah, ieu aya instruksi aya surat kudu dibawa Syekh Nawawi ka Mesir dipenta pertanggungjawaban karanganana hayang nyaho ieu jelemana kos kumaha lantaran karanganana pohara hebat amat. Karangan-karanganana ieu bilagah amat. Urang mana ieu Nawawi Al-Bantani hayang nyaho kos kumaha jelemana. Coba cari nyaritakeun langsung Syekh Nawawi. Kos kumaha panggil kutu 17 negara. Langsung datang utusan ka Syekh Nawawi. Syekh Nawawi geus rencana deuk berangkat ke 17 negara. Berarti Syekh Nawawi geus nyahoeun aing bakal diondang, matak sakalian. Eta hebat Nawawi teh kos kitu. Masyaallah. Sekretaris Syekh Nawawi di Makkah teh Kiai Sukari Petir, kakana Kiai Samsudin. Ari ieu ngaranna Muhammad kitu tah ieu teh hadamna Muhammad Yusuf teh hadam tukang lamun aya naon ka Syekh Nawawi mun aya naon sen bari ngaji terus we ngahadaman Syekh Nawawi padahal Syekh Nawawi mah teu hayang dihadaman tapi terus we ngahadam akhirna kapake ku Syekh Nawawi berangkat Syekh Nawawi ka Mesir ndek nyumponan panggilan ulama dunia di Al-Azhar. Di samping ulama-ulama ieu raja-raja saat eta hadir kabeh deuk menyaksikan Syekh Nawawi. Nu diajak ku Syekh Nawawi ya Muhammad Yusuf hadamna teh eta bawa tas gitu bawa. Ki Sukari mah kabeneran henteu diajak duaan. Berangkat datanglah ke Mesir. Geus datang ke Al-Azhar cek Syekh Nawawi teh Yusuf kades ya jubah aing pake Gus Yai nya tak engke sia lamun dipanggil Nawawi Bantani sia tampil aing hadam sia cek mah we kitu amat ulah ngomong geus kitu wae sia engke kumaha tuh engke kula geus sia ku aing dijampe ya pak jadi pinter. Eta Muhammad Yusuf dijampe jadi pinter. Coba-coba kuari, anak orang jampe ku Haji Pendi, enggak bodoh. Nu tadina talar ikroh henteu. Ulah coba-coba. Jampe teh sing ada jampe. Langsung settingan Syekh Nawawi. Maksud Syekh Nawawi kurang aing embung kanyahoan bahwa aing Nawawi. Embung kanyahoan geus sia bae. Batur mah ulama internasional embung kanyahoan. Urang mah nu lain kiai ge boga kartu nama KH. Malah memberi profesoran gitu. Belon jasa emang urang mah. Lain kiai ge wayang ngariung mah aing kiaina. Aing kiaina abe berangkat gede. Masya Allah. Syekh Nawawi langsung datanglah ke Al-Azhar ieu. Syekh Nawawi mah dilawang kieu hadamna. Ini siapa? Saya hadamnya, Pak. Panggilan pada Syekh Nawawi Al-Bantani supaya maju ke mimbar untuk dipinta pernyataan tentang karangan-karangannya dan dipersilakan untuk menjelaskan tentang berbagai ilmu-ilmu. Dikicipan gue naik ya. Ya Adam naik pakai jubahnya anak. Eta ku akur deh jubahnya nya. Langsung maka bahasa Arab mupaseh teh nyaritakeun tek menang saparapat jam asa naing teter cek ini ngomongnya saya tidak bisa melanjutkan kira-kira pakai bahasa orang saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan saya karena saya terlalu letih di perjalanan maka yang akan melanjutkan adalah hadam saya nyana bergaya Nawawi deh silakan hadam. Syekh Nawawi atuh kadinya teh langsung cerita.
Syekh Nawawi make bahasa Arab nu paseh nyaritakeun tentang karangan-karangannya di samping nyaritakeun karangan nyaritakeun negara Indonesia nu keur dijajah ku Belanda bahkan nyana termasuk di jerona pemberontakan terhadap Belanda boga ranting-ranting disebutkan di dia di Banten daerah anu itu adalah pemberontakan akan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia di dalamnya termasuk saya dan Jawa Tengah anu, Jawa Timur anu, itulah kami sedang mengadakan pemberontakan terhadap bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Jadi di samping nyaritakan ilmu secara internasional, nyaritakan pembicaraan tentang negara secara internasional. Beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gideg kabeh ulama jeung kepala negara-negara anu sejen. Beuh, sakieu hadamna pohara jasa. Komun Nawawi nu aslina. Caknya hadamna bae geus pohara jasa cak ini. Masyaallah, tercengang kabeh. Wow. Watu tetep bae anu diboro nama Syekh Nawawina. Nu make jubah Syekh Nawawi teh hadam. Dicariuman leungeunna waro segala sebab ieu mah hadam doang pan. Atuh Yusuf anu diangkat-angkat terus ditandu-tandu. Oh datang ka potong tandu lagi. Wah didiukun cek Nawawi mantap ya lah ieu mah teh kajaman cek kana. Namah-tamah dahar terus ulama kahareup kabeh kepala negara kahareup kabeh timbullah pertanyaan-pertanyaan. Begitu pertanyaan sakali dengkeun ku Syekh Nawawi bakal wah asana teter cek. Asana teter. Moal beres ye kajian gokong. Wah, daripada moal beres cek Syekh Nawawi, nangtung Syekh Nawawi. Kadi sia. Yusuf, kadi Yusuf. Buka jubah sia. Jadi ku aing dipake deui. Kabeh kaget. Nawawi nu asli kula cek cenah teh. Ieu mah hadam. Kabeh kaget atuh. Waduh. Ieu kami katipu kabeh. Waktu kabeh diboro Syekh Nawawi itu. Kuari ke Syekh Nawawi cium tangan dan lain sebagainya. Beres. Lantaran kewalahan Syekh Nawawi. Kewalahan. Udah Syekh Nawawi udah cukup. Ieu tah. Kopeahna ku Syekh Nawawi dikitukeun dimiringkeun kacapean masalahna. Pan aya capek urang geus sok kitu kan tah. Dikitukeun. Ih, ieu gedong dengdek. Kopeah didengdekeun gedong dengdek. Masya Allah. Ai Haji Pendi mah kopeah lempengnya dengdek bae. Maksudnya jelmana nu dengdek. Ulama kabeh kaget. Masya Allah. Ieu negara lain lalagaan ieu gedong dengdek ku kopeah dengdek bae. Wah tuh cicing kabeh. Capek saya ceknya nanti. Oh nu wani akhirna. Geus mentak tenang didengdekeun doang kopeah dengdek. Nah, terakhir setelah pertama isukna bahwa kami atas nama negara dan atas nama Al-Azhar akan memberikan hadiah. Insyaallah hadiah ini luar biasa. Mohon diterima. Cek Syekh Nawawi, saya akan kunjungan ke 17 negara. Ini hadiah disimpan dulu di sini. Saya nanti akan kunjungan dulu. Insyaallah kapan-kapan saya pulang saya ambil. Embungeun dibere hadiah. Atau potongan gitu mah pan? Gawe henteu naon teh hayang hadiah tolol teh coba yuk. Eta akhirnya berangkat ke 17 negara. Ari teh dicokot embung teh hadiah moal kuari ge eta hadiah nu jang Syekh Nawawi masa keneh. Termasuk tanah milik Syekh Nawawi nu di Mekah nya kan dibere ku raja eta atas nama Syekh Nawawi kuari ge diteangan ahli warisna neuk dibayar triliunan. Diselidik warga desa ahli waris aya man Syekh Nawawi kan boga wasiat aya 7 wasiat lamun wasiat eta dirumpak wasiat eta bakal cilaka mentak eueuan ih lain lalagaan teh Syekh Nawawi tah kukula ditanyakeun coba kuburan Muhammad Yusuf Mandalawangi aya eueuh kula deuk zarah ka ditu diteangan aya pamarintah zarah ka ditu aya kuburanana baheula jana balik ti ditu nyeun pondok teu lila maot jadi unon terus ke datang ka ayeuna ai incuna mah anak incuna mumpama aya ya tah Muhammad Yusuf teh nu bebarengan jeung Syekh Nawawi ya Allah eta Syekh Nawawi teh kami murtapiah eta tah kali pasir eta teh kapan alo lantaran eta teh anak Kiai Haji Basuni teh eta ke Ki murtapiah teh kapan datang ka Syekh Nawawi di Mekah.
Cak Nawawi teh ya. Sia ieu teh dibere doa ye nya. Ngan doana 3 kali balik ulah napas. Di mana-mana maneh darurat baca nya. Aya catetanana. Heeh, tarima. Nuhun. Ayo pantak ka Madinah. Ti Madinah teh kapan ka Mekah deui. Waktu ti Madinah ka Mekah pan baheula mah zaman naik onta. Naik onta teh kapan 70 onta, 100 onta dikael-kaelkeun bae kapan. Ai pemimpinna mah hiji atawa 2 ti heula pan nya nama. Sakeduk teh jaban sakeduk. Kabeneran nyimur tapiah teh pangtukangan. Naik ontakna, weting ye, kontreng baheula maka Mekah teh kos kitu. Nasibna buruk nyimur tapiah teh pegat. Sakedupna pegat jeung onta nu hareup. Waktu onta itu bagus ka mana rombongan. Tinggal iekeun teu maju onta mah lamun sorangan mah. Barang ditinggal waduh cak murtapiah ieu aing pegat di museje. Masyaallah. Ceurik leutik. Sorangan kan nu bogana mah teu heula. Lieu ka dieu sorangan ka ditu sorangan tengah-tengah gurun sahara beul ieu aing sorangan manehnya awewe. Oh batur. Cerik teh lain lalagaan nyimur tapiah inget dibere doa ku Syekh Nawawi dibaca tulisanana aya 3 balik ulah napas teu datang-datang sabalik ge teu napas teu bisa panjang tina tita 3 balik teu bisa lah cek nyimur tapiah sanajan teu napas ge sanajan napas bae ge Syekh Nawawi mawali ieu dihadiahan aya Syekh Nawawi di Mekah harita, nah dibaca baik kunyana bari napas-napas oge ge menta ka Gusti Allah tak ieu diijabahna doa eta rombongan kapilah anu ti heula nu ninggalkeun nyana bangsa kira-kira bangsa 10 kilo leuwih lah hees kabeh prak lu hudang hiji-hiji acan hees dikersakeun ku Gusti Allah ajunya si Timur tapi anak jol bae aya tamu assalamualaikum urang Arab tapi pakai bahasana bahagia bahasa urang. Ya, sesorangan di dia. Tapi urang Arab bisa bahasa Sunda heran aing mah. Ayo, aing, ane teh geus basin-sin ya. Ya, tuturkeun ya, pokona masih naik kerja. Cek si Timur tapi urang Arab sih kos urang benteng mah heran aing mah. Ngomong. Arab biasa make ieu makena udang-udang make tapi eta ngomongna Sunda. Ses sok sarodi sakjana teh iman negara mulia sakjana naik itu aing nu nonton bari ngomong bae ngomong Sunda si tapi age bingung Arab apa kelahiran mau eta karomah Syekh Nawawi barang datang tak ka ditu ku si Arab teh tah ku si Arab Sunda dicantelkeun tah geus dicantelkeun geus ya dadah eueuh Masya Allah tinggal si Timur Tapiah bae turunnya hei wede kok turu sih atuh aja taruru ge waduh bangun udah kabeh karulia tuh dah torenganan ieu pangmimpin nama orang Arab keur kabingungan lantaran leungit hiji kan kunyana dihitung tah hiji 2 3 ieu hiji cenah aing teu tanggung jawab ieu ka mana ieu nu hiji barang datang teh atuh kaget kan ceritakeun ieu bisa ka dieu kumaha bejakeun tadi aya urang Arab gitu masyaallah tah ieu doa Syekh Nawawi tah kula boboga doana cenah kieu hayang sapi hiji atuh moal dibikeun sambarangan sia mah pake nyandung malulu mal kan gitu eta doana teh 3 balik ulah napas tapi sanajan napas ai darurat mah ternyata luar si Timur Tapiah kali pasir sahanu teh nyaho pasantren kali pasir si Timur Tapiah Masya Allah tur boga riwayat urang Tangerang teh lain lalagaan ya Allah ya Rabbi tah Syekh Nawawi teh ya dulur-dulurna ku ari teh tah di Mauk aya turunan Syekh Nawawi tah di dieu dirajeg aya turunan Syekh Nawawi je ku ari teh jubah Syekh Nawawi jeung cincinna aya keneh kayak orang mencari Syekh Nawawi kebanggaan ulama dunia Syekh Nawawi lain lalek eta kurang nyekelan Al-Qur'an anu utuh wahara jasa
anu waktu Syekh Habib Usman di Pakojan Masjid Pakojan nu ayeuna tak eta teh masih dengan gua udah rehab eta teh dijieun mimbarna ka Syekh Nawawi kadinya umur Syekh Nawawi kakarek 12 tahun Habib Usman geus jadi mufti Jakarta umur Syekh Nawawi 12 tahun begitu datang kadinya Beb ini kurang gidul terlalu ngalet wah tahu dari mana katanya kamu ini udah hasil apa namanya palak saya dihitung tetap ini kurang ngidul Beb jangan begitu kamu anak kecil tahu dari mana katanya nyana naik tak kadinya Syekh Nawawi tak didelekeun plak minta ke Allah kadeuleu Baitullah bib sini ada apa sini naik sini deh tuh Baitullah ini mimbar kan kurang ngidul ya Masya Allah lu bukan anak kecil ternyata dipeluk Habib Usman eta hayang nyium leungeun Syekh Nawawi hese jasa teu bisa anu diciuman dia terus udag-udagan udah dicium teu bisa kan kulantaran budak leutik Habib Usman kolot ditikem cium ku nya men hampir Habib nyium leungeun Syekh Nawawi atuh geus beres dicium Syekh Nawawi ge nyium deui saya harus nyium Habib sebab Habib kan zuriat Rasul embungeun dicekelan bae tuh batur mah main cekel-cekelan aja pede mah cium lo emang bangka warahnya nama itu aduh yang sabalik balikin lo dibolak balikin ya Allah ya Rabbi saya dah umur 12 tahun geus buka sapah deuk kumaha atuh 12 tahun geus buka sapah kumaha atuh ya Allah ya Rabbi ternyata bukan anak kecil kamu lebih dari saya segala-galanya tidinya lah langsung Habib Usman mufti Jakarta ya Allah ya Rabbi kos gitulah carita Syekh Nawawi eta keur zaman encan ka Mekah kakarak 12 tahun atuh qadieuna lain lalagaan tenar kuari sangat tenar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani tah kos kitu nyekelanan eta Al-Qur'anul Karim tileletik jalan mah talal Al-Qur'an lantaran asal ngaji teu poho asal ngaji talar teu poho asal ngaji talar teu poho asal ngaji talar teu poho urang mah asal ngaji teu bisa poho atuh hese Yasin ge Yasin aya katalar heuh jasa lam yakunil hese yakuni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra bismi rabbika tidak hareuna ya gunana tak gara-gara dijampek wajib dimuter tuh ya nah ieu Yahudi lamun jakelan kitab Al-Qur'anul Karim nu asli nyana ge langsung syahadat pindah tuh tadina asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah cekelan kitab Qur'anul Karim nu asli bakal jitu hebat sakti urang Kanjeng Nabi sakti Sida Abu Bakar Sida Utsman Ali sakti sahabat lain nu nyekelan Al-Qur'an sakti kabelah dieuna wali-wali sangat sarakti diteruskeun ku Syekh Nawawi sakti Syekh Khalil Bangkalan sakti Ya Hasyim Asy'ari sakti kabelah dieuna terus kiai-kiai nu nyekelan Al-Qur'an anu anti dunia sarakti kabeh asal geus proposal bae sakto beres Masya Allah wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu zullah wallahu a'lam bissawab